Ini karek ke jam 11 euy. Yang bagian nagihan deh aing. Kemarin geus meunang nasabah 2. Ini bagian kaimah kas lain tah. Geus 2 minggu teu mayar. Mun teu mayar di ayeuna ku aing pebeukeun kudu. Aduh. Gimana deh? Punten. Duh, dia nembalan. Duh. Panas bae kieu mah ya. Anakna nginum dawagan. Mana yang teu boga bedog anjing leungit kamari. Kudu kumaha mukana nya. Tenggel gitu. Anjing. Ini ditenggel mah. Saya tanya beruan. Bawa ke siapa wah ini bagian mayar. Yo di tukang. Eta sarana di tukang gue ulah tukang. Itu tukang. Punten. Oh, mangga. Oh, di dia. Siapa Pak? Di mana ya? Duh, si Akang ya geus ka dieu deui wae, aing mah bosan. Aya keperluan naon deui ya, Akang? Aing naon ka dieu nya lain. Oh yo, sia teh geus 2 minggu teu mayar tah catetana tah. Minggu kamarina teu mayar, nu kamari teu mayar, tah ayeuna mah kudu mayar ayeuna mah lain, engkah hayang nyaho. Mayar. Nabi gaduh hutang, Kang. Ya, abi masa tara pernah nginjem sing sakumaha malaratna oge antara nginjem ayo mah Kang salah jalan meureun nginjem tak tempo satetenan tahun kemari 100 tah nginjem teh alasan aya mah kudu mayar aya mah lain urang mah teu boga duit aya teh mah terge dijual ngaganti sugan teh ku poho Kang duh ieu teh gaduh acis abi teh da ieu aya tah mana 10.000 na ieu tilas naonnya meser beas tadi itu pupulangan mana we 10.000 heula nyicil biasa meureun lah penting mah mayar 10.000 ngan mayar bungana hungkul batu lah aing mah pada eueuh aing ke percuma datang ka dieu ge itu panjang tulis beneula 10 Wis nuhun nya Kang lah nya siapa kade minggu enjing siap Duh, aya nama beberesan naon teh sorangan, urang ditinggalkeun ku budak ngarantau jauh. Nah, ieu urang kumaha di ieu mah sorangan. Lah, kumaha sukana. Punten Be. Tolong kali heulanya. Hari Senin ka mana ieu? Minta ya. Deng, puguh teh si Neng teh kamarina teh geus mangkat eta ngarantau ka Bandung. Soalna ieu indungna kepanggeus teu bisa nanaon. Mana ge teh aya Senin teh damelnya jauh duh coba. Jauh ka Bandung. Ieu teh bade nagih teh nu kamari 300 nya. Duh, kita abi teh tadi teh ka Bumi Pakas lainnya. Terus teh mayar teh 2 minggu. Tadi ditagingan mere 10.000 ya. Uhun pan pamisi Neng teh mangkat ka kota mah atuh da ti mana deui ya abi barang emam. Atuh da bapak mah hayang nginjemkeun ka si kas geus puguh si kas mah hese bayar. Pannya teh semua hanjakal nambutkeun pan. Oh iya bade mayar moal ayeuna nu kamari 300 ning nu nambut. Mun aya Senin mah teh wios leuting mayar. Duh kumaha atuh nya abi teh gaduh artos acan di TF si Neng na. Tadi gaya 1.000 kanggo meser tarasi. Ya atuh ku abi dipasihan nomor si Neng we kewe. WA jeung si Neng. Oh nya wios teh mayar ge sok mana WA-na? Mun ya, sok. Kirimkeun kan WA abi Aya ning mana? Mun jadi kimpetkeun ya. Mosok ieu bade nambut di moal, ami abi sering ka dieu. Wawa kana nambut ieu kapan IG can lunas kewe pamiwi si Neng mah ku abi diwartosan. Oh nya teh kitu mah nuhun nya. Duh abi bade mangkat heula nya. Sok. Kesel kieu ieu mah. Ka motor we tambah kesel. Kuncina nu mana deh ieu?
Aduh, kunci lagi gini. Itu asup. Oh iya. Nah, Kang? Tak motor butut karena dibenarkan. Sok eno obat ya bayar nu kamari nu minggu kamari 100.000. Jeung bungana 50%. Astagfirullah, datang-datang atuh Mang. Madiu ke lacang ngopi heula. Datang can turun-turun aja we langsung minta duit aing mah. Kamari teh nginjem teh sanaan Mang poho deui urang euy. Ngan 50.000 nya. Wah, 50 di mana pinjem teh 500 kemari teh. Nah, jadi orang 50 aing teh ngarti. Ih, aing baru bayar hutang atuh ke Kang. Ieu ge motor genan teh kudu diomean ya butuh hutang teh 300. Aya Manawi. Eta Manawi eta mah. Wah lah 300 ieu teh boga. Ini kredit nagih aku butuh duit. Nah, pinjem deui aing teh ngarti. Sok bayar lah gua 500 ya. Heh atuh Kang. Kumaha minggu enjing wae tuh, parena mah yeuh. Ngajul motor ge can payu. Kamu payu si Jagor mah meureun dibikeun ieu di WA. Mah kumaha da can boga. Wayahna ieu mah pisan. Ah, najis aing mah. Pokona mah teh yang nyaho ayeuna kudu mayar. Itu narima alasan aing mah. Ya atuh bawa si Ron-Ron yeuh. Jual we ku mana Jung? Anu eueuh sudah aing kumaha sudah ieu. Rek dijual ieu si Ron-Ron. Rek dibawakannya ditaekeun. Bener rek dipanggulan yeuh. Tah yang nyaho urang masuk ngan tangan ku ka ieu mah sugan we aya tuh nyelap-nyelap mah duit. Jum buat panas yo. Gusti teh ngagangguna keur ngamean motor ge. Buat obrak Cing daguan satu dah tuh. Aduh, anjing kakak kudu cek segala. Oh ya. Sabaraha 500 deui nya? Oh. Ye wayahna geus ulah nagih deui nya, ye geus dilunasan ye. Tah, Kitu teh tadi atuh aing mah. Ah, geus lah nyek kumahan motor deui ye. sok lah. Nu nya kan mah. Jung. Kudu make emosi ieu mah. Oh, itu duit 500. Masa ipis-pisan euy. Coba ampun ya lu gitu. 500 perak cuma aing 1000 lah aing mah katipu. Aku juga sebenarnya suka sama kamu, tapi bohong. Thank you.